Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bin. Kunaon mana datang ke acara biasa mah? Salerasna abi anu bade dicarioskeun ka Bapak. Rek cariyosan naon? Tata acana abi nyungkeun diapunten, abdi ngarasakeun terjadi awak abdi pas acara bae tadi tos sanggup dina proyek ieu. Abi yang pensiun, Pak. Lebar salasna mah. Kuring unggul kaleuwitan tukang kahi anu terbaik ka tim abdi. Da kuring mah bisa maksakeun kahayang maneh. Samemeh manehna dipensiunkeun. Ku kuring arek dibere heula hadiah. Ladang pagoyan manehnana anu alus. Lain aya hiji pamenta, Minta naon, Pak? sacara maneh dipensiunkeun, ku kuring maneh arek ditanya dina sakali di sok proyek ieu jalankeun kumaha seperti biasana. Segala kebutuhan sok pesen ku maneh. Tapi, Pak, Tapi soke pagawean ku maneh. nyamun, Pak, abi bakal dilaksanakeun proyek eta. Tah, itu atuh. Nya tuh, Pak, abi bade pamit heula. Nya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deuh, urang mah arek pensiun malah dititah deui. Keun lah ayeuna pagawean terakhir ieu. Ku urang arek dibere bahan anu goreng we. Lumayan batina gede keur urang pan. Duh si Akang teh geus sore kieu can balik keneh. Ka mana heula nya? Buah-buahnyaan hayang nyalungna. Eueuh, karek mah bieu diomongkeun teh. Geuning geus datang. Neng, Akang Uwi. Assalamualaikum, Neng. Salam Kang. Aduh, ti kono teh asa yang nginum ieu teh. Oh nya atuh neng bade nyanak heula. Iya Kang. Kumaha Kang sarupa misbah teh? Kieu Akang teh tos wawartos bade pensiun. Tapi pami warang Akang damel bumi hiji deui sameme pensiun. Terus ku Akang bade di damelan moal. Nya kumaha di damelan we atuh meskipun awak Akang geus disanggup ge maksakeun we. Oh nya atuh ari kira-kira sanggup mah. Ah isukan mah arek kasih asep heula meser bahan-bahana. Mun ayeuna geus sore pasti geus nutup tokona. Nya atuh isukan we eta mah ayeuna mah urang dahar heula pan neng tos masak. Belum pedas sareng sayur bolostrong. Ki ari neng nyahoan wae hayu atuh ah. Ayo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah gening itu aya kebenaran. Jadi orang teu kudu ka tokona, sampeurkeun ah kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kemana? Lain, tadina orang teh ka toko, tapi deuh kebenaran papaing di dieu. Oh, heeh. Bari dulu kan kami gina ngobrolna. Teu hayu. Lain lur, orang teh butuh barang jeung nyeun imah seperti biasa. Oh, siap nih Iraha. Mun bisa mangke sore kirim, tapi bahanna nu biasa we. Tumben biasana mana minta bahan anu alus. Lain, sabarna orang teh rek pensiun, tapi dititang ngerjakeun proyek heula ku Misbah sameme orang pensiun. Ari maneh inget pagawean mah tetep kudu hade arek pensiun oge. Manya ayeuna dina karir mah jadi tukang bangunan, pagawean maneh goreng. Ah, bae da moal apaleun proyek ayeuna make bahan anu goreng. Terus ka Misbah mah rek dibejakeun bahan anu alus we, kan aya keuntunganna jeung urang. Ingat segala pagawean baheula bakal aya akibatna. Urang malak cabe bakal jadi cabe, urang malak pare mah mungkin jadi buah samangka. Geus lur sadiakeun we bahanna make jig-jigana melak cabe sagala. Urang mah arek nyen imah lain ngobon. Ari maneh ingat urang si bejaan ye. Bae barang mah kayak dikirim sore. Oh, siap lur. Heuh tuh urang eka tok heula ya geus beurang nya. Oh, Siap. lumayan kesel-kesel oge boga bati tina bahan bangunan. Da Misbah mah moal apaleun yeuh.